Para mitra kaum dam, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbebang. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung, judulna neangan Bapa karya Kileksa ayeuna nincak bagian ka-88. Sakumaha nu kauninga para wargi. Dina akhir bagian ka-87, urang sami-sami parantos ngabadungan tarungna antawis Kang Tua ngalawan Anggara. Teu acan aya nu asor, teu acan aya nu unggul para wargi, kumargi dua jago tarung. Nu hiji jago kolot, nu hiji jago ngora, mangga urang sami-sami bandungan. Hanca dongeng judulna neangan Bapa karya Kileksa dina bagian ka-88. Para mitra kaum dam, Anggara harita bisa ngabela diri. Manehna ngalabuhkeun maneh bari nubruk suku Kang Tua. Aduh kereleng make julus caah dengdeng. Cedak bincurang musuh kabeunang. Hatur nuhun masih di Kang Tua Nick Vlog ngoceak Channel. sabab sukuna sapotong. Cengkang blug labuh korejat Anggara hudang maksud darek ngajejek peheung musuhna. Ngan orokaya Kang Tua geran cingeus sukuna ngael bincurang Anggara, koreat blak Anggara nangkarak pengkang. Korejat Kang Tua hudang suku katuhugeus ngajungjung rek nincak dada Anggara. Ari Anggara teu kaburu ngejat ngan suku musuh kaciri gancang ditewak dua leungeun dibantingkeun sakaligus. Hiuk kaburu Kang Tua ti bebeut. Korejat Anggara hudang sakilat nyabut peso balati tina jeroeun bajuna. Kolepat murubeheung Kang Tua. Kilak cerap peso balatinan cerem dina tadeng. Mending ajeng ho Kang Tua teu nyana gerakan musuh sakitu cepetna. Anggara hanjelu sabab serangan gagal jeung gagal bae. Nenyo Kang Tua ngangorejat hudang sakaligus ditubruk, kabruk dirontok pundukna, dicekek sateker tanaga. Ari Kang Tua teu gugup manehna ngajaul ka tukang. Nah aja ngalabuhkeun awak ka tukang maksudna sangkan Anggara katidihan ku awak manehanana. Tapi basa keur ngoleweng Anggara ngalesotkeun awak musuh. Manehna ngejat kagigir nginjem tanaga musuh, celeg Anggara luncat ari Kang Tua ti bebeut ku tanagana sorangan. Waduh, kelos ya. Kurang ajar ngahina ka kolot. Pokna teh tuluy nangtung deui cileng mundur rada jauh. Aya kana 5 lengkahna tuluy masang kuda-kuda 2 leungeun disilangkeun hareupeun irung. Tuluy turun lalauna kagigir bari ti peperket ngabijilkeun tanaga. Cilaka gelat 1000 bijil. Keurentes hate Anggara. Manehna geus ngarti kana eta gerakan da geus dibejaan ku bapana. Anggara mureleng ka musuhna tanaga geus siap. Lain keur ngadu jajaten tapi keur ngejat ningkahan panarajang musuh. Barang keur kitu Ki Baraja nu geus meunang mapagahan niles ti yireun juru simpen jeung Mang Dampa. Nah aja neangan tempat anu merenah pikeun ngabongohan musuh. Syuk Kang Tua ngadorongkeun 2 peureup ka hareup ditujukeun ka Anggara. Puri nyai cahaya emas nyuwuh kana awuh awak Anggara. Celeng Anggara luncat ningkahan balai keleger panarajangkeunna kana tangkal kai. Dorok do wep bru tangkal kai nu sakitu gedena runtuh kalayan kalakaina rabeng bubuk kai ajur paburisan. Kang Tua amek kelenteran musuhna linghas, manehna malik deui ka Anggara 2 leungeun ditujukeun ka Anggara. Didorong ku tonyokan kemar ku hilap aya sinar muru ka Anggara. Sileng Anggara luncat deui peledag kana batu. Berah batu beulah cebul ngebul jeung bau hangit. Kurang ajar lingas-lingas teuing mangkelukek. Awas ya diduruk jeung leuweungna ku aing. Kang Tua jengkel sabab geus 2 kali teu bebeunangan. Nista maja utama. Pokna tuluy ngawatek deui elmuna. Maksudna sabagian gede tina kadatan tanaga narek dipake ngagempur Anggara. Ngarah ancur sakaligus jeung teu bisa disingkahan. Tapi bareng jeung kitu Ki Baraja geus taki-taki ti tadi kene. Korebat keduk kocea aya nu ngagero mata keung. Belum para mitra Kang Tua rubuh sekaligus sirah. Tina sirah boroboran ku getih seger langsung kekejet sigak sakarat. Di jireunana ngajegak Ki Baraja nyenyekel popongkol sagede bitis. Nu digunakeun pikeun ngababuk mud-munan musuh make gerak anu kacida cepetna. Anggara colohok bengong heut hate leutikna mah teu panuju. Nenyo peta Ki Baraja kitu nu geus wani ngabongohan ka musuh. Nungas man rengse. Kang Tua kodor moal bisa udang deui kitu pokna. Tuluy ngaganeang leumpang ngadeukeutan ka si juru simpen. Nu colohok pengong sarta muji kana katanginasan Ki Baraja.
Da eta we gerakan nepi ka teu kaciri teu katuturkeun ku panon batur. Paman, nah becurang nu kitu teh lain satria paman, ceuk Anggara. Akhirna mah kedal ucap ngeberehkeun ka teu panujuanana. Tapi Ki Baraja teu kaduhung lantaran geus meunang parentah ti juru simpen, malah harita juru simpen nyampeurkeun ka Anggara pok ngomong. Jang, Anggara anak bapa ulah pageuh teuing nyekel papagon. Kudu diluyukeun jeung kaayaan musuh hidup kawentar gagah jeung telegas. Mun teu dikitukeun hidup bakal jadi korban. Keun bapa nu tanggung jawab dina hal ieu. Pokona musuh ancur balad baluya. Anggara teu ngomong deui. Ukur ngarahuh narik napas. Red ka popongko nu dicekel ku Ki Baraja, red ka Kang Tua nu masih keneh kekejet bangun nu kacida nyerina. Tina sirah beuki ngaburial getih seger masihan taneuh jeung jukut. Tapi kaboleger beureum mata kukuraya nu nempo. Nyajam naseur teuing emutan lah. Dina kaayaan kieu mah mun teu maehan pasti dipaehan. Mang Dampa milu nyarita. Anggara teu ngomong deui. Sabot kitu ujug-ujug aya nu ngahiung sada barang teuas anu maju tarik pisan. Anggara sabatur-batur tangah Orokaya geus eueuh waktu keur ngejat. Ti luhur datang batu segede talebug rek ningang kanu tiluan. Dan untung Ki Baraja kesit sakilat manehna nyapu balad sina ti jengkang kabe. Supet bet cengkang kabe juru simpen jeung Anggara katut Mang Dampa patim jarengkang ka tukang. Geus teu bisa nahan kana serangan Ki Baraja. Bareng jeung ngajengkang nanu tiluan blum cedagur batu ninggang lemah hancur mancabura. Mun metel kana sirah moal teu bocor. Tapi untung tayanukeuna ka Anggara sabatur-batur da keur nyungkur kana taneuh can kaburu hudang deui. Sanggeus batu ancur sarta bubukna mancabura ka karaharudang bari ngeprukan pakaian. Sarereang ngahegak bakat ku cape jeung jajantungna reuwas. Ki Baraja ngemplong hatena sabab baladna salamet. Aya naon ieu? Ceuk Anggara kawas nu poho kana kaayaan. Nying was mana jang Angga? Ieu da enak musuh. Kang Tua geus ojor tangduk Ki Buranil mijil. Tembak Ki Baraja. Nya. Jadi nu nyerang dia teh Ki Buranilnya. Saha deui aduh. Anggara ngarahuh narik napas jero. Puluy tangah ana breh katempo aya nu ngacegan ulak cangkeng di luhureun guha. Nu tayalian iwati Ki Buranil nu tita tadi nyaksian lumangsungna nu keur tarum. Ki Buranil kacina gemesna sabab teu panuju kana tindakan Ki Baraja. Nu tega ngabongohan nu akibatna Kang Tua cilaka. Satadina Ki Buranil teh resep kataji ku wawanen jeung kasatriaan Anggara. Nu geus wani nyang hareupan Kang Tua. Nugas kawentar gagah sakti mandraguna. Hate leutikna Ki Buranil muji ka Anggara nu gede wawanen jujur jeung satria. Dan sikap nu sarupa kitu ngadak-ngadak leungit kalinih ku kakeuheuh nenjok tindakan Ki Baraja. Akhirna Ki Buranil nyieun peta kitu ngabongohan ka musuhna. Ujalan ngalungkeun batu rek dipake ningang musuhna. Kurang ajar setan alasia. Gening sia nu jadi kokocona Baraja. Tesang ka jago kahot cawara gagah. Kabecus main pokong ukur bisa ngabongohan. Padahal sia. Munya sia jadi lalaki langit lalanang jagat sok hareupan aing deuleu. Kitu ceuk Ki Buranil ditujukeun ka Ki Baraja. Nazar daba kolot kumaneh sia. Geus bikun, geus deukeun kana riang umur kali ruangeun. Bisa sia nyemut licin ka aing. Bisa sia nyemut ngabongohan ka aing. Sia ge ngabongohan ka aing. Tembak Ki Baraja daya kasieun. Nah, dasar belet. Aing naur hutang sia deuleu nu licik dilicikan deui. Nu main bongohan di bongohan ku aing. Mangas jang untuk loma syuhut, wani mah turun sia. Ceuk Ki Baraja nulak cangkeng bari tangga. Besiap sadia pikeun ngayonan Ki Buranil nu memang geus bicil amarahna. Anggara jeung Mang Dampa katut si juru simpen hidang mundur. Sabab geus kaijir bakal aya kajadian nu mata keung. Nya bareng jeung kitu Ki Buranil turun-turunna teu samanea. Ngabiur jiga nu ragrag padahal ditujukeun kana mun-munan Ki Baraja. Dampa suku geus siap pikeun ngajejak sirah Ki Baraja. Tangtu Ki Baraja teu cicingeun. Nenjo musuh nyuruduk rek ngincak sirah. Manehna ngejat bari nyabetkeun popongkol. Cileng siu kalayang cebet. Purisat popongkol ajur jadi bubuk ditakis ku pigeulang Ki Buranil. Blig Ki Buranil nincak lemah. Karasana euneur kawas aya lini.
Sakilat geus pahareup-hareup jeung Ki Baraja duanana sarua pikasieunana. Rupa teu matut tungtang-tungan jiga bodor. Nusa urang rangkebong pegang, nusa urang jabrig waweg. Pinuh urarangken gelang ali kongkorong jimat-jimat narapal dina awak pikeun ngajaga serangan musuh. Memang lain beja kagagahan Ki Baraja sia. Make jeung bisa ningkahan panarajang aing. Lamun lain sia buah-buah geus ajur jadi lebu. Tapi montong suka bunga sia poe ieu poe bungsuna pikeun sia. Baraja sia hianat deuleu. Montong loba macot. Moal ku na deuleu. Aing geus posen ngadenge omongan sia. Aing teu sudi ngahiji jeung musuh nu jiga iblis. Aing teu sudi gumabula ka jalma edan. Aing leuwih hadeung ngamula ka jeung Anggara. Puguh tujuan hirupna. Ceuk Ki Baraja ngebrehkeun tujuanana. Kurang ajar sia. Nya ngahina hianat poho kana sumpah. Make wani-wani pilu ka musuh. Taya de hukuman nu satimpal pikeun sia. Iwat hukum pati tunggal canda rasakeun sia Baraja. Ki Buranil ngayunkeun leungeun katuhu para wargi sadaya jiga nu lelewone. Tapi nganung tanaga nu rongkah hiuk bijil angin nguru kana beheung Ki Baraja. Tapi Ki Baraja satia tit sadia tit tadi keneh manehna nyodorkeun dampaleungeun katuhu nahan serangan lawan. Harita para mitra meripating hariuk ting jelegur dua tanaga batin bantro. Belasak suku Ki Baraja harita teh parap amblas kana lemah semet mumuncangan. Awak Ki Buranil tiba ngagigeg meusan tuluy neureuy ciduh bari molotot ka Ki Baraja. Nu keur ugil-ugilan narik napas, narik dampas suku nu mabes kana tanah. Ngajago sia. Hayang leuwih ti kitu hakan ye. Ki Buranil ngayunkeun leungeun kenca bari manyun mapatkeun jampen. Wer sada angin puyuh lilimungan tapi aneh ukur sabudeureun Ki Baraja wungkul. Gigeg-gigeg Ki Baraja igeg-igegan kawas bebegig ketebak ku angin. Manehna rada seber narima tanaga eta mah. Sabab karasana asa seueul kana angen panas pating hareab kana awak. Tapi Ki Baraja nyoba-nyoba ngabijilkeun elmuna. Samemeh rubuh dua leungeunna didorongkeun ka hareup. Kurilap aya cahaya koneng pijieul tina dampaleungeun. Peledug aya sora pating guludug. Peledak aya haseup hideung di antara dua jago bantrokan ilmu batin ngabijilkeun haseup anu kacidakan. Cengkang Ki Baraja ngajengkang ka tukang. Eleh tanaga ku Ki Buranil, ari Ki Buranil ti regrog-regrog tetep kuat ajeg dina tangtunganana. Jep sora nu pikasieun jempe haseup hideung leungit. Ki Baraja ngarumpuyuk teu bisa nangtung, angeunna karasa eungap, sirahna karasa lieur. Malakal maut geus ngaharewos ka aing. Rek mapakeun sia, coba geura tadah yajian aing. Ceuk Ki Buranil tuluy nenjerak bumi sakali. Ki Baraja kawas anu ngalungkeun ka luhur. Geus di luhur leungeun Ki Buranil ditojokeun lempeng kana awak Ki Baraja. Tulisap aya cahaya heranga pedesat. Tapi memeh keunakan awak Ki Baraja aya nu ngolepat semu koneng. Motong eta sinar peledag kadenge sora lir gelap ngampar. Ajian Ki Buranil teu tepi kana awak Ki Baraja. Kasahabat ku ajian batur anu meh sarua kuatna. Puguh Ki Buranil menika kerot bakat ku asa aya nu ngagokan kada paniatanan. Purila kakenca breh si juru simpen karek ngalup mulapes leungeunnan. Tas ngaleupaskeun serangan nu bieu rai beungeut Ki Buranil jadi robah. Keuneuk dir beusi atah beuleum. Bareng jeung kitu awak Ki Baraja nyirorot deui ka handap. Rek ninggang batu Anggara ngalenyap kolepat jeleng kuru muru Ki Baraja krek. Kasanga pisan Ki Baraja salamet teu ninggang batu tuluy diecangkeun deui. Nuhun yang nuhun. Udeg mang rada lieur bieu. Nah, ya di mana tapi ayeuna caang deui. Cing tulungan pencet urat walikat mang. Sina waras deui. Ki Baraja nukangan Anggara ku Anggara digugu tuluy dipencet kalayan ati-ati. Tol comoramo kana urat nu heuras meuni manteng. Ku Anggara disasar plong biasa deui. Ki Baraja buringhas. Tuluy narik napas bari kekerot jiga nu amak. Jongok yang tanaga mang balik deui. Tadi mah kageunaan ku ilmu si Buranil. Urat mama di mang ngajak-ngajak lumpuh. Teraskeun daruna mang. Itu pun bapa diancam. Gun, urang sini bantu. Tema Ki Baraja tuluy taki-taki deui. Panon mureleng ka Ki Buranil nu harita keur molotot ka juru simpen.
Tayo kabatut na siya hianat dewe manusia de. Apaan siya dipercaya di juru simpen guain. Nah siya kumawaning halangan kana niat aing. Atawa siya geus bilu ka musuh. Hayang buru-buru nepi kana lakas ya. Cek hiburan dia. Manehna heraneun sabab juru simpen bet ngabelaan musuhna. Montong loba teuing tatanya Buranil bisi anjeun teh nyaho. Tah jajaka teh anak kaula. Jadi kudu kaula kudu ngabelaan anu jadi anak kapaksa ninggalkeun kapercayaan ti anjeun. Ti mimiti menit ieu, detik ieu, jam ieu, poe ieu kaula teh sudi ngajalankeun tugas ti Andika. Eueuh ade tarung bebeakan ngabela nu jadi anak. Jeung di bisi Andika teh nyaho nu ngabinasa si tilu jago aing jalmana. Cek juru simpen. Terang-terangan kaki Buranil yen manehna geus hayang ngawula teu hayang ngumawula kaki Buranil. Atuh puguh tumerapna kaki Buranil lain deui matak jengkelna. Sabab anak buahna bawahanana andalanana kabeh geus carem. Aya nu paeh, aya nu hianat, aya nu bilu ka musuh. Nah, kurang ajar. Paingan muha peteng bocor paingan aya musuh nyaho ka dieu. Oreng sia nu jadi ulon-ulon pangacona. Montong samat kan aya sia. Poe ieu nyawa sia bakal patura jeung raga. Geus samat inung bapa sia. Ceki Buranil tuluin ngepeulkeun peureup. Geus kitu ditojokeun ka palebah juru simpen. Siuk celeng juru simpen luncat tingkahan. Peledug batu nu kakeunaan dit sadatari. Berai beulah jadi sababaraha hudu. Ki Buranil beuki nafsu sabab serangan teu bisa sakali jadi. Siuk nyerang deui. Leuwih cepet batan tadi juru simpen geus boga andelan. Manehna masang kuda-kuda rekep naker. Barang nenyo musuhna nyerang manehna ge malik nyerang. Nadingan pangawasa musuh siuk pededag dua ajian bantrok nimbulkeun sorak nu kacida tarikna haseup hideung mula. Kurang ajar ngajago sia modar setan. Ki Buranil beuki gemes. Celeng luncat bari nyabetkeun dampa suku kana tarang si juru simpen. Gila plos siuk cebet suku Ki Buranil dibabad ku pigulang leungeun. Curalit tlek Ki Buranil nincak deui lemah. Keterot nahan amarah sabab serangan gagal bae. Hanas geus ujub yen ku sakali ge tangtu musuh ajur. Nyaan sia. Ngajago mun kitu marasakeun ieu. Ki Buranil ngodok saku baju kep nyekel hiji barang mangrupa batu segede nog soang. Teu tatapas ini dibelewar dibaledokeun ka juru simpen. Eta batu kacida anehna tadina mah segede nog barang dibalangkeun jadi segede telebung. Lempeng kana sirah juru simpen tapi teu gugup kereleng ka gigir kebut cegur sadamariem bitu. Juru simpen ngorejat hudang kana peso balati penewar siet lempeng kana dada Ki Buranil. Tapi pedentrang kawas kana batu congo peso dongla. Pluk murag juru simpen ngarenghap narik napas panjang. Najan geus nyaho yen Ki Buranil weduk ari nenyok kitu mah teu burung olohok. Rek ngagunakeun ilmu naon sia? Sok tamplokeun ka aing kabeh moal burung ditadah wae. Ceuk Ki Buranil. Montong sombong Buranil, cek juru simpen. Ulah dijauhan Pak, rapetan Pak. Anggaran ngabejaan ka bapana. Ngatur siasat sangkan musuh ulah dijauhan. Juru simpen ngarti kana maksudna gancang ngangseng ka Ki Buranil. Bari molotot ngagunakeun pangabaran. Leuwih leukeut leuwih hade yap ka dieu dicekek sia ku aing. Ki Buranil ngagupayan. Para mitra kaum dang. Juru simpen teu nemalan harita asa moal aya gunana ngomong wae mah. Kek kana perah bedog hiuk dipake narok tarang musuhna. Ki Buranil teu ngejat teu ngagiwar bedog diantep sinakeuna. Hiuk pelentrang kana kawas narok batu malah mau meningaburi nyai. Sok beakeun ka panasaran sia. Karek ti tukang, karek ti hareup. Ki Buranil jiga nu ngalelecek manehna nukangan ka juru simpen. Somong setan, juru simpen ambak hiuk ngayunkeun deui bedogna pelentrang kana babatok sirah musuh. Teu kerel-kerel timbang ngampul. Juru simpen panasaran seak nigas mincurangna pelentrang kawas tadi. Seak kana pingping ngampuh cebrod kana ijat teuterak tungtungna ki juru simpen ambak. Lung bedog dipiceun kabrug ngarontok kana beheung Ki Buranil dicekek saparikna. Tapi cakak Ki Buranil seuri.
Tuluy nyekel kana pigeurang juru simpen, kak bicakel page. Koceak juru simpen harita keneh ngacerit. Lantaran leungeun karasa panas nepi ka ngebul bijil haseup, kapaksa panyekek dilesotkeun. Juru simpen pepelengkingan bakat ku nyeri aduh-aduhan. Nenjok kajadian kitu Anggara teu tega nenjo bapana kitu. Jeung melang bisi dibinasa jeleng luncat ka hareupeun Ki Buranil pok ngomong. Lesotkeun sesetan? Ih, cucunga sia. Budak-budak geus jajar lancang. Ngomong padu disada deuleu. Abong bibir teu diwengku, abong letah teu tulangan. Disayang kojor sia deh, ha? Ki Buranil mureleng ka Anggara. Ontong loba bacot, lesotkeun atau moal sia. Mun sia geus kumawani ngomong kitu artina geus sadia pikeun kojor. Heug manusia dilesotkeun ku aing. Tapi sia jadi gantina. Ceuk Ki Buranil tuluy ngalesotkeun juru simpen. Sakilat nyamelang nyamer Anggara rek nyekek beuheung. Tapi Anggara lain budak leutik nanyo musuhna nyamer teh gancang ngejak. Los serangan Ki Buranil ngakan angin. Celek Anggara nincak lemah. Serepetnya lugas bedog barang jodei serangan lawan dipapag ku sabetan bedog. Hiup beletak tulang leungeun Ki Buranil teuas. Dikadek kalah ka ngebul. Anggara nahan napas lung bedog dipiceun. Gilek kakenca ningkahan serangan Ki Buranil. La haula wala quwata illa billah. Gerentes hate Anggara tuluy ngawatek ajianana. Sabrut narajang nu di arah dada Ki Buranil. Tapi Ki Buranil ngayunkeun leungeun hiup peret dua leungeun bentrok. Cengkang Anggara ngajengkang dua lengkah ka tukang. Napas sesekulu angin karasa seueul. Hari Ki Buranil batuk sakali ti korona asa aya nu mangpetan ari diohekeun getih kentel. Kurang ajar. Pebejit burung sia. Montong gegelendeng Buranil rasakeun di bangsat. Anggara ngalaan geulang lung dialungkeun ka palebah Ki Buranil. Lung peredug bijil haseup. Puringkal orai naga nu kacida gedena hulu culeungeu letah lelel. Puringkal beringkal bari sebrot murahkeun peurah ka palebah Ki Buranil. Hatur Tapi Ki nuhun masih Buranil di gancang ngejak Mic kitu Vlog ngabari Channel. nyabetkeun peureup kana bangus orai. Cebet lengak ulu orai ngadangngeup. Puringkal cebet buntut orai kana tonggong Ki Buranil. Tapi teu karasaeun tungtung buntut kalah ka dicekel. Tuluy dicentok sakaligus lakepai awak orai jadi leuleus taya tangan pangawasa. Geus kitu para mitra punuk orai dicejek satarikna les leungitan palebih ilang tanpa karana. Jagelek jadi geulang atuh mending ngahuleng Anggara teh. Sabab pangawasa jin teu mampu ngelehkeun Ki Buranil. Sok budalkeun ilmu sihir sia. Ku aing moal burung ditadah kabege. Ki Buranil nangtang kituna teh bari mulung geulang nu ngagoler hareupeunana. Tuluy diwejek kawas nu gemes. Para mitra kaum dang, aneh bareng jeung ajurna geula. Rieg-rieg bumi alam asa euneur peredug aya dua gulungan haseup menikandel. Hiuk angin ngagelebug celeng ngajanggelek jadi dua papatih jin. Nu tajalian Iwati Dulja jeung Dulji nu geus taluk ka Anggara. Manusia edan, manusia kurang ajar sia. Cek Dulja bari ngaragamang kana beuheung Ki Buranil maksudna rek dicekek. Tapi Ki Buranil geus masagi, nenjok kitu teh teu sieun sakilat ngarawel kongkorongna. Tuluy dipake ngeprak leungeun jin. Hiuk peret koceak Dulja ngajerit bari gugurubugan. Les leungit ngiles teu puguh losna. Dulji ambekeun sabrut nubruk ka Ki Buranil. Sarua ukur sosoroh kojor ari rol ari habak di babuku kongkorong. Koceak Dulji ge ngajerit les leungit teu kanyahoan inditna. Ngong aya sora tan katinggalan. Anggara ngaula teu sanggup ngelehkeun manungsa. Awak kaula panas. Aduh ampun panas. Kitu ceuk eta sora nu tayalian Iwati Dulja jeung Dulji nu eleh jajaten ku Ki Buranil. Sok bijil deui rek jin setan siluman moal burung ditadah ku aing deuleu. Ceuk Ki Buranil sombong naker. Boga rasa yen dirina unggul ti batur. Ari Anggara kekerot para mitra nahan amarah. Najan bari jeung bingung manehna nyoba-nyoba narajang sakali deui.
Ieu mah ngodok badi tina jeroen bajuna memeh digunakeun di jampean heula ditiup 3 kali. Bismillah. Gerentes hate Anggara hiup belesat maredogeun badi ka Kiburanil. Sabuk badi nyemprung rek niruk jantung musuh. Kiburanil ukur nyerengeh badi nu neupi antep penetrak kana dadana pluk badi murag teuteurak. Anggara ngahuleng red ka bapana nu geus mundur. Red ka Kibaraja nu geus turun wawanena. Sabab tadi ampir-ampiran binasa ku Kiburanil, komo Mang Dampa mah taya kawani pisan, teu wani maju ngayonan musuh. Cetek. Cetek kieu mah keur naon cocolek talasi di bawah perang, Brur. Kecek Kiburanil bari habak najong badi, cerang nyawuk kana beheung Anggara. Lenyap hati Anggara yang ngalenyap, lep ngelok biur badi tetul kangen manehanana milepas ka palebah Kibaraja. Ku Kibaraja ditepak, celang malik deui kana beungeut Kiburanil. Kiburanil teu ngejat tapi kalah calawak, krep badi digegel sakaligus. Mang Dampa colohok krep kana perah badi dicekel ku Kiburanil terus dirames, karwak badi ajur jiga kararas dirames puruluk hur diawurkeun ka hareup. Sok sade nu rek ngajajal pangabisa. Sor ka hareup ku aing di dagoan memeh aya nu kojor. Ceuk Kiburanil teu weleh nantang. Ngenyo kaayan kitu mah para mitra Anggara rada maruringkak bulu punukna. Teu wani maju deui gancang mundur ngadeuketan ka bapana. Ngariung jeung Kibaraja katut Mang Dampa. Pak, kumari geus kieu kasakten Kibaraja memang lain Kiburanil lain lawan-lawaneun. Abdi mah teu sanggup ngayonanana Pak. Ceuk Anggara bangun hariwang sok sieun matak cilaka ka sarerea. Unakeun aka jeung pikiran ulah dilawan ku heuras, ceuk juru simpen bari ngarampaan pigeulang leungeun nu tutung tapak mencet Kiburanil. Ngayang kono dinipu nami kumaha jalanna, ceuk Kibaraja. Manehna rada bingung yang hareupan Kiburanil mah. Kieu Pak, kitu deui ka Mang Dampa katut Kibaraja. Di kuring aya pakaran pusaka kujang rompang nu geus welasan taun disimpen tara dipake itu ieu. Nurutkeun riwayat ye kujang pakaran gegeman Akipadila. Anu kungsi dipake tarung ngalawan Kiburanil. Sarangkana tinggalin dina beuteung Kiburanil, sugan we Kiburanil nu ieu. Anggara tuluy ngodok kujang rompang disesepkeun jeroen bajuna. Tah bener jang eta pakarang aki hidup teh. Bener pisan nu sarangkana aya di jero beuteung Kiburanil. Ngan matak susah. Ari sabab tisaprak Kiburanil kaancikan sareng ka kujang, awakna jadi teuas weduk teu teu ku pakarang. Olah mun dikadek, sok ngakentreng kawas ngadek wajah, pandadi ge kasaksi ku sarerea Kiburanil beduk jeung kuat. Tah kulantaran kitu, bapa rada camcaya na eta kujang teh bakal ngabantu ka urang atawa bakal nambahan gagah ka musuh. Atuh sajaba ti kitu, teu gampang hayang nyuruk beheung Kiburanil teh. Ceuk juru simpen masih keneh nemongkeun ka hariwangna, bubuhan geus apal kana sifat-sifat jeung kabedukan Kiburanil. Tapi saur mah ieu kujang teh pusaka nu gede hasiatna, bisa ngelehkeun anu jarahat jeung deui abdi inget kana lalakon pawayangan nu tumiba ka Gatotkaca. Apan perayana teh sabada katibanan ku panah konta, nu sarangkana aya dina udelna, ceuk Anggara. Beda jang beda deui, beda riwayat jeung zaman. Ari Akipadila mah apa niatna ge rek ngabinasa musuh ku kujang, tapi poho sarangkana teu dilaan. Ari bersarangkana tinggalin. Barang dicabut nu beunang kari kujangna kitu ge rompang deui. Ngadenge jawaban juru simpen kitu Anggara ngahula. Kapercayaan kana dirina jadi ngurangan timbul rasa was-was jeung hariwang. Sok sieun teu bisa ngungkulan musuh nu akhirna pasti bakal cilaka, tapi Kibaraja encer uteukna pok mempas. Jang Anggara ngindune ngan juru simpen eta pagarang teu kudu dibarebutkeun riwayatna. Sakira aya maunatna prak gunakeun susuganan aya milik urang salerea. Waktos na para mitra na ieu mah tiasa naon teh